Nabi Adam lebih kagugah tina sujudna, lain putus asa, lain ngan kunon ieu teu dijawab-jawab tobat abdi. Nabi Adam gugah tina sujud, rai suasana bentak ayeuna teu kalagit kaget. Kunaon aya kalimat begitu indah bercahaya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam ngagoak, ya Allah ya Rabbi, teu sembarangan eta Nabi Muhammad ngarendeng sareng Nabi Gusti, kecuali Muhammad Nabi makhluk Gusti nu mulia. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah madauh, ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam, ya Muhammad teh Nabi calon putra turunan anjeun. Jalmi Gusti leres ku mulia-mulia teuing ieu jalmi. Maka saur Allah, Adam bentah ka kaula kalawan hakna Muhammad. Ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam bentah ka kaula kalawan hakna Muhammad, maka aku kaula dihampura anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad, maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawasul. Kamari jelema anyang-anyang nyebutkeun tawasul, musyrik tawasul, eueuh ti dituna jelema teu maca sejarah. Aya ti dituna Allah nu miwarang tawasul, Nabi Adam lupa heulana tawasul. Kumaha Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfir li hadzal walid. Ya Allah, abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah nampi karena tobat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsir masyhur meninggalkan bahwa riwayat Nabi Adam tawasul nyebat-nyebat jenengan Nabi Muhammad teras tobat dan diterima ku Allah. Eta teh asbabun nuzul tina ayat nu diturunkeun ku Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Berarti dititah tawasul teh ku Allah asep atunya. Ayat coretan Quran surah Al-Maidah minta tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wallahu a'lam bimuradih. Ya jalma-jalma nu alali mantara raku anjeun ka Allah jeung minta ka Allah al wasilah dengan wasilah. Anu nafsirkeun bahwa wasilah di sana adalah nama Nabi Muhammad yang dijadikan wasilah. Muhammad mim ha mim dal Muhammad ya huruf wasilah. Muhammad mim nu kahiji maujudul khalaiq bisababi ayatna sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Hakna Muhammad hayatul khalaiq bisababi hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Minna Muhammad anu tengah mautul khalaiq bisababi mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Rasulullah sallallahu. Danna dukhulul ayabid ilal jannah bisababi asupna hamba Allah ka surga sabab Allah mempersilahkan Rasul anu masuk surga ti payun. Mudah-mudahan urang aya sapanggeureunana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Sejarahna. Ya Allah ya Rabbana. Jadi dan etal Abu Bakar Siddiq betah tetep kana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Bu. Cinta ka Nabi? Jawab. Ibu-ibu cinta ka Nabi? Bukti cinta selalu menyebut-nyebut namanya, dan ketika nama yang dicintai disebut bergetar hatinya. Setelah bergetar hatinya, bibirnya pun refleks menjawab sallallahu alaihi. Ibu cinta kan Nabi? Apa itu cinta? What is the meaning of love? Kucing, yang sesuai kapal kemenak. 3 pendapat cinta. Yang pertama kata anak muda. Tanya anak muda, hai anak muda, namanya cinta? Dijawab budak orang, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, apel kakak bogo ngobrol lain di imah, di kebun, di gemrong reungit, harepen, tai meri, di kotok, loba, tai imbe balata, teu ambe eta baunya. Indah saja, meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai.
rasa indah. Eta cek budak orang. Nu disebut cinta budaya. Nu kedua cinta, komentar orang tua. Tanya emak, mak naon cinta? Dijawab ku emak urang, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kisah kose. Ulah diteruskeun. Nu katilu cinta, komentar santri. Tanya santri, hei santri naon cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Jangan aku. Baru melutut. Ya Allah, ya Rabbana. Buktikan ada cinta supaya menang syafaatna. Amin. Ya Allah, ya Rabbana. Rasulullahi Abu Bakar Siddiq betah datang pada Rasulullah. Mingkin wangi. Untung katingali ku Abu Bakar Siddiq. Aya orang ngagolosor, kudu orang ngangkat caket wajah Kangjeng Nabi. Disangka ku Abu Bakar Siddiq eta orang rek macok. Abu Bakar Siddiq bingung rek morejat sieun kaganggu Rasulullah keur beebog. Ari teu merejat ya orang bahaya. Supaya Rasul tetap nyaman sare, maka Abu Bakar Siddiq ngambil tindakan orang ditajong ku sampeanana kena mah henteu orangna macok kana dampar sampean Abu Bakar Siddiq. Napi ka peurahna asup bareuh. Nahan kanyeri Abu Bakar Siddiq arek ngagoak sieun gugah Rasulullah kaganggu keur heboh. Ari tengah goak ieu nyeri. Akhirnya nahan suara ngenge lambel nabi Abu Bakar Siddiq nahan kanyeri bawa ninggus teu kuat. Nangis Abu Bakar Siddiq teu kuat nahan kanyeri. Nyuruluk cai soca Abu Bakar Siddiq rag-rag kana gamis Rasulullah. Rasul gugah. Ieu karasa tiis cai. Ibrahim beunta soca na Rasul ningali Abu Bakar Siddiq nuju nangis bari sepak. Siga teu aya getihan. Rasul ngarejat aya naon Abu Bakar Siddiq kunaon anjeun nangis? Gusti, hapunten kaganggu ku abdi nyuruh cai soca kedakan Gusti nuju istirahat kaganggu. Henteu teu naon, aya naon eta aya naon? Gusti, aya orang bade macok salira ku abdi ditajong malah abdi nu dipacok, abdi kena ku peurahna, ieu teh kabareuh sampean abdi. Rasul ditinggali sampai Abu Bakar Siddiq bengkak, diangkat ke Rasulullah, dipalerean tilas pamacokan eta orang, diciduhan ke Rasulullah, dioles kuludah Rasulullah, bari diusap eta peurah bijil sadaya kalampuang. Peurah orang eleh kuciduhna Kangjeng Nabi Muhammad. Tidinya berenang mimitina aya ngajampe make ciduh tidinya. Sembarangan main cekal China. Ditanya gimana mimitin mereka? Oh, tibituna. Gimana tibituna? Apa tibituna? Sejarah. Rasulullah nggak mimitian nggak sampai makan cidu. Masuk kayak gitunya. Ustaz, anak kami geus saminggu ke rumah sakit, dan harus dibawa ke imam. Cager, nyata teh cager kene. Berapa juta biaya di rumah sakit. Geus we bawa ka imam berobat jalan. Terus abdi nyetak cai ka aku anak foto yang berkah doana supaya dicageurkeun anak abdi da doa ustaz berijabah. Sangaranna urang. Jadi bin pepe. Wajah syahid. Jadi bin pepe. Allahumma shfi'na. Shifa'na jami hamdu. Khususan ilaja. Jadi pepe. Ustaz, bikin ke budak hidung ke sebagian kompreskan salareng.
Pak Ustad mohon sing dijabah doa udah kami sing sehat deui amin. Bade pamit tapi Pak Ustad mangga ieu mah hatur lumaja Ustad lah kamu bisa rokok ulah kieu tuan urang teh jeung tatangga lain tadi. Pasien balik Ustad asup ke kamar buka amplop 3.500. Ustad gak telepok lagi cuma bisa bungkus aja nyawa kira jeng astagfirullah Ustad ke lemah yuk dengerin Ustad ke lemah udah dianggap tongnya ya Allah, Ustaz Pak Wadu ngaji kudu ngajar di santri karoreng, SMA karoreng jadi Ustaz tak kudu ikhlas aneh ikhlas teh didedekeun ka Ustaz wae ari ikhlas teh jang sarerea mengaku Islam iman beramal ikhlas kitu ngeunang ikhlas dedekeun ka kiai jam sananya umat Islam iman beramal ikhlas pegawai negeri gajian diterima nah sababna ikhlas mengabdi kepada negara hubbul waton minal iman ayo nama pada ikhlas tukang ojek bawa penumpang turun ikhlas ulang bayar kami pegang sarere cing atuh gaya istilah jelema rajin sedekah jadi samsara beres deh justru sedekah eta eupan dan rezeki ya ibarat orang musuh eupan penting bener deh datang ka pulang gawe segala teh lukmas segala teh usupna seukeut jejeurna kuat benangna kuat nanti make eupan menang lauk mah naon sababna hah baca Wah, tadi kita panen, menang lauk mah, nau sababna, panen itu mah jadi lihat aja itu, nusuk tak pulang kemaki eupan, usuk nak seket lauk nak loba jejen nak kuat yang terpakai eupan, menang lauk mah, nau sababna, sabab lauk terbagian awat, astagfirullahaladzim. Panas, sabab lauk terbagian kawat ngumpul usap cek lauk wow bahaya bungkus usap naku gede jeung leutikna lauk tergantung pada cacing cawu disalokan benter Asep hayang urang gede laut teh eupan make tongkol ngusupna di tengah laut menyamar hiu kumaha sok atuh eupan sing bener ya Allah Ibu Bapak hadirin hadirat rahimakumullah dan singkatnya tilu dinten tilu nyi Rasulullah didinya dikiriman keuangan leuteun ku Siti Asma radhiyallahu anha putrina Abu Bakar Siddiq disampaikan kepada sahabat maka berangkatlah menuju Madinah hijrah dari situ atau Asep jadi tahun urang di mana Madinah hijrah jadi tahun Islam salarosna jadi tahun Islam pencetusanana di zaman Khalifah Umar bin Khattab Rasulullah tos wafat Abu Bakar Siddiq tos wafat di masa Khalifah Umar bin Khattab hubungan bilateral dengan negara luar mungkin menyebar akhirnya seueur negara-negara sejen ngirim surat ke Umar bin Khattab hayang berhubungan dan Umar bin Khattab dan teu ngabalesan naon sababna isin rek ngabales suratna sabab can gaduh identitas tahun usul Sayyidina Ali tos atuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab urang kudu boga tahun Umar bin Khattab di mana atuh tahun urang hitungna dikempelkeun para sahabat anu usul tos dina kelahiran Nabi begitu dimusyawarahkeun ditolak tos dina wafat Nabi hitungna ditolak dina Isra Mi'raj ditolak akhirna usul Sayyidina Ali usul cek Sayyidina Ali tos kudu liweuh hitung dina hijrah Nabi Muhammad SAW sehingga urang namian tahun urang ku tahun hijriyah maka eta tina hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi hikmana jak urang non Asep hiji ayo tina kedul ibadah jadi rajin ibadah kita kedul ngaji jadi rajin ngaji tetapi hijrah na urang matur nama para santri punten santri
sok sanajan anjeun aya cicing digobong di pasantren mulia anjeun teh eta kamuliaan cicingna di pasantren ulah dicicil ulah disimpan ulah ditunda di pasantren tapi kudu kabawa ku anjeun ketika anjeun kaluar di pasantren meunang barokah mauna karomati guru-guru urang syarat kumaha hiji jaga adab jeung akhlak kalau jadi guru eta penting sok sanajan luhur ilmu lamun goreng akhlak ka guru mal manfaat al adabu fauqal ilmi al adab-adaban aya di saluhureun ilmu kunaon santri baheula jadi ulama besar kunaon santri-santri baheula jadi kiai masyhur sabab santri baheula pinter ngabeuli hate guru ngajaga akhlak kiai baheula lajar sawahna kadang-kadang teh nyaho maju santri anu buat isuk moal pacul diurus sawah kiai itu santri baheula kitu santri baheula ningali kiaina kebonna lega teh nyaho naon tapi dulu dan di pasantren cau ararasa ceuk kiai di mana jan bageu ieu cau pamere saha sanes pamasihan ama di kebon ama kan ku abdi di belakang cau geuning kaanggo kanggo muludan alhamdulillah jan sing manfaat hirup maneh kabeuli hate guru kiai baheula pasantren ulah naloba ulah balong teh nyahoan aya lauk beak wae lu panik sero na dikobong ya kira ada curiga ya mantan sero di dia kantos kamu gua kami abdi kantos kan abdi mantan kamu di sero ya tapi jeung anak guru kuring jam 11 rek ngagoler dikobong anak guru datang si A nah dan umur A ya kan ngaliwat ih ngapa ieu beas mah aya kan eta mah endas laukna nu kumaha tuh mah ulah pantas ayeuna teu aya kecerik eueuh ieu teh kumaha adakan ieu eueuh geus we kolor aman kolor kuring ditayang sisi handapna ditayang terus kumaha amang dina pancuran kocoran abdi turun ka ulah ngagiring-giring kana kocoran terus jeung kolorna nya bukakeun kieu nah kana pancuran hanya urut kasihan ku anak guru kolor buka kieu urut cair apa kocoran anak ajengan ngagiring buru maras masuk ka kolor lu mana sih hengget kalau gitu kan saya lele siun lele sadar asup kana kolor enggak ya aya orang naon atuh aya lewat lele jadi dia orang peurahna bahaya orang aya ada lele ngubur buka jadi mati ya masih habis lobaknya kalau gimana lihat dia datang naik langsung ke dapur kieu aku kanu kobong buka tambah musuh tahu lalu digoreng subuh rek sare bagian ngaji bari nunutan ama keluar lebet ke majelis biasa eta ama langsung doa kalau malu ya mantap punten kepada santri sadayana manawi aya kuningan wengi hujan teu tungkul sebelah santri punten ama asli ama bener teu hujan henteu tapi kunaon ulah kiru tina tuluh jadi leungit rasa tuluh coba sugan Asep nyaho odok ke kain udah apal menang dak ama ih kumahanya waduh ustad dulu winarah nyaho itu kabeungeun cerong mereka Asep mau nama hujan teu penting itu ulah kieu kunaon kelepasan bae kan nangtung boy coba luar satu lu saya sambil ngadahan dari berenang geus dibelaan ku kuring gitu kuring nangtungkeun bae angkat suku asal di SD gitu ngeunah digoreng ngeunah dibelem lauk mas
Goreng, aman. Jeung naon kalau mas digorengna? Lele, jair. Mun naon aya maneh teu bebeja ari hayang lauk. Piwaran eta anak ajengan digireun geus dibitar kana suku. Kuring nah teh, oh, senang bersama-sama atuh kuring ge babarengan di anak guru atuh heuh. Saha nu mitana? Eta mah. Nangtung. Anak ajengan bari cok aduh. Ayeuna naon teh bebeja Pak. Ya mah, kunaon? Ya teu tega, tega naon? Tengah wengi budak santi lapareun, teu aya lauk, balanja da teugi, entos we ngalalau jeung jeung Mang Asep. Apa niatna sodako? Cek ajengan, aya sodako mah geus atuh asok diuk Sep, diuk. Timbang diomongkeun sodako, ajenganna ngarti kana sodako. Cek ajengan, atuh tong diomong-omong deui aya sodako mah Sep, teh diuk Sep, diuk. Beda putrana nyebut sodako. Beda cenah dicarekan diteruskeun atuh gitu ganjaran budak aing dan niatna sodako. Ai niat itu mah geus Sep, aman, diuk Sep. Bebas. Nah, kieu ahli masyarakat itu. Tapi guru teh nyeri hate baheula. Namun sababna ketika ngabitukeun tenaga santri, tenaga murid gampang baheula. Sabab loba murid nu ngasongkeun diri hayang dititah ku guru. Amat cari di payunan bumi bari sederhana, orang pura-pura ngaliwat bersama santri teh, hayang digerok ku ajengan ku guru. Jangan dia, mohon amat, itu kerari loh, itu amat pangningalikeun di dapur bisa epungahan deui, pangpungahankeun, pangrapikeunnya, pangbereskeun, mohon amat mangga hayang dipitah baheula. Beda jeung santri zaman ayeuna. Ningali guru biji ya. Di jero imah kaluar, sindrabeg. Ayo akan jawab karena kohkol, asup karena bedug, satu goblok tuh itu kan. Apaan? Santri itu teh. Lu guru biji, siapa itu kan itu? Lebih ke urat beheung guru, katingali gegerewekan minta bantuan tenaga. Ayah santri eueuh di dinya. Santri sih sadap dipomong. Ceket wae. Ayah santri itu gitu nih. Ceket bareng-bareng. Manfaatnya mengalir ke hatiku, beli hatiku, ku akhlak, tingkah laku, kalah manfaat. Hidup di mana bagi Insya Allah, namun bahwa itu guru bakal manfaat ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kedul ngaji jadi rajin guys. Kedul ibadah sholat berjamaah jadi rajin berjamaah itu ya besok. Para santri, para jamaah, para alumni ini ulah mutuskan silaturahmi kami, lomokan dan supaya berkah manfaat orang sadaya dan kehidupan orang. Nah, ini cerah orang asyik minal jahri ilal ilmi, tina bodoh jadi boga ilmu. Untung anak orang itu leungit kabodohan diganti ku ilmu pangarti. Amin. Lu masa orang jadi jelema bodoh geus karasa kalikuhan jadi jelema bodoh teh urang. Timong ora baheula dititah ibadah, dititah ngajirin ke wae ke geus kolot malin tenang ibadah teh geuning karakah bikin ripuh, bener Bu? Sabab geus kolot katerapan penyakit DRS. Naon DRS teh? Eta penyakit nini aki-aki hiji DRS dada rasa sesak. Mah kunaon tarang ngaos, lah leumpang jauh geus leungeun. Nu kadua DRS dedeleuhan rasa samar-samar. Kunaon ki tarang ngaji Quran, lah geus kurang teu tingalian. Nu katilu DRS dedengean rasa saliwan. Non abah cara kapanaosan sok era di rumah kita ini jero guru sok terang ngadenge. Geus mulai saliw. Sok geus kolot tak asa mikir ripu, mantap keur ngora kene belajar. Laras Bu? Keur ngora belajar ulah ngantep dina kabodoh. Sabab resiko jadi jelema bodoh teh ripu, ngaripukeun batur jangan ngaripukeun dirina sorangan. Eta resiko jelema bodoh. Ayam mitoha bodoh. Anak awewe hiji-hiji nak kawin. Begitu malam pertama eta mitoha dan ridu. Sabab eta anak didikannya awewe hiji-hiji nak.
Nah sababna sieun dipaehan ku minantu. Sabab eta dina malam pertama anak awewe teu kami kecet-kecet. Mitohana nekat noong lewat. Lihat kunci mantap. Ali kamar mandi di dapur. Memeh mitohana keluar di kamar rek noong minantuna keluar di kamar nah hayang tiih ka dapur ka WC. Minantuna ka dapur ka WC. Mitoha keluar bijil di kamar. Kakak teyapan ka kamar minantuna. Ayo yang kunci. Sieun anak awewe tadi paehan. Yuk, karena lihat kunci pantau. Minantuna keluar. Bijil di WC di dapur. Nempo mitohana keur noong. Minantuna kadehem di dapur bari masuk ka tengah imah. Mitohana ruas mitohana. Da keur noong kanyahoan ku minantu. Nyumputkeun ka era eta mitoha bari kieu. Cek minantuna. Allah sami Allahu liman hamidah. Cek minantuna. Kiblat mah paling gitu. Mohon Allahu Akbar. Mitoha goblok. Minantu dijintik. Bodoh. Bilang udah gitu. Udah ngomong minantu. Udah murah, bodoh, sok tahu, eta mah bodoh, sok tahu. Nongkrong di jalan. Aya ini di seberang gerbang tuh. Cek budak murah nu bodoh, lamun ini dibantuan mentaskeun aing menang ganjaran. Alus nih apa? Nolong lumpat muntas budak murah dicekal lamun ini bari teu tapanya heula. Bawa mentas, bawa mobil, ayo. Ngadak ini goblok. Aing bawa ka mana? Wes bawa ngomong mobil. Beres mentas, cek budak murah, "Kunaon mana amak-amakan? Kuduna nganuhunkeun dibantuan mentaskeun." Ini balik molotot. Nganuhunkeun naon sia? Aing kakek mentas dibalikeun deui ka dieu. Budak murah ngabeuleuh. Aing mah tadi nangtung diri trek mentas apa deureuh. Tadi mah aing belah ditu. Belah hese-hese aing mentas. Geus salamat dibalikeun deui ka dieu. Cek budak murah, geus satu mah gantian. Ayo guru mentas deui. Mau aing bisa serangan. Ini ka belagu deui. Cek budak murah, geus satu aing bisa mah sok hayo. Ini nyebrang di jalan aspal balik kieu. Da sia mobil. Di tengah jalan aspal capek. Manjereureun di tengah-tengah jalan. Ayo motor. Nu bawa preman. Di tengah jalan ini geus nangtung. Eta preman ngabelokeun motor bari ngerem cekit. Hampir ditabrak kan ini. Preman ada. Ini tolong. Untung saya tekan tabrak lain. Tok ini digitukeun lain heuh lain mentaham ulah-ulah malik ngambek cek ini sia tolol nabrak aing teu keuna cuk preman pun yang penting pada giles kaitan iya amit-amit ini bodoh galak ulah gitu ayo hijrah kita bodoh jadi boga Kasiru minal bahri ila sahi tina koret jadi berehan. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Sekarang waktu Masya Allah Gusti. Ya Allah. Ya jangan aing atuh kumaha ngaco ge teh. Cebihan gitu. Ya terus bobe nah kalarana coba. Heh. Doakeun keluarga besar, kedatangi sampai akan saudara. Mudah-mudahan langkung dibarokahkeun ku Allah. Mudah-mudahan semakin sehat dan lahir batin. Putra turunan sadayana sing sareng saleh. Semoga menjelaskan perjuangan amin ya Allah ya Rabbal. Itu berapa benar rekaman itu? Ada sangki kembali deui tadi. Dalam deui di
Heula ka doa heula. Doa dulu cari. Bentar. Colok cari. Sekali ini doakan karuda-kurang kepada santren sinarasi bermanfaat menjadi budak musar oleh solehah memberi syafaatan kepada mudah-mudahan ya apa akan sedaya tidak bisa diparanjang di suatu waktu masih kena di kesehatan sadaya para ulama para kiai dan sadaya sebesar para jadus dan rezeki keomongan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami perlulah sedana aparat pemerintah sebisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu baik sebelum momentum yang di daerah Baru Awi, Baru Pandang. Jadi pengunjung terakhir Cianjur Selatan, namanya Wilayah Bumi, Bumi Minggu, Bumi Senin Kosong, Bumi Selasa, mulai di Subang, Tengah dan nanti. Bumi Senin Selasa, Merbo, Subang, Korea, Putih, Teras Sukabumi, daerah Bojong, Parakan Salap, Kelapa Nunggal, Sukabumi, Cibadak, Cicuru, Cisaat, daerah Marang, daerah di Sukabumi. Dan jika kita menyebut ngaran daerah, kan habisan daerah. Bumi Minggu Kayun, daerah Sabah, Bukti, Beringin, Brunei, Darussalam, kami dan Mulem, Budaya Salehi, Jamal Buin Brunei, Kadon Sasar, Nuwal. Ibu kantos kaci kampek kantos, kaca, daun. Aman kan itunya? Kami karang mantol, keluarnya tol Dawan Cikampek. Pupuk Ujang, pabrik pupuk Ujang. Bisa kasasa di Cikampek tinggal makai kalau musim kering. Karena gerbang tol Dawan masuk lampu merah Cikampek, kecamatan Cikampek belok kanan. Karena patokan ayam mall Cikampek 100 meter sebelah kanan ayam Bank Mega. Yang agaknya kalau musim kering. Paling di jalan raya 100 meter lah. Kayak bangunan 2 lantai, loba paruan, loba jandelaan, kita sekolah lain 50. Di sekolah paling 50 meter. Ada bangunan rumah 2 lantai, cetejo, ada pajero, ada garasi, ada mercy, ada Haji Sanusi. Di Haji Sanusi lulus lagi. Pokoknya menyasar di Cikampek haruskan Kampung Sentul dan Ramah. Terkenal ya, Kampung Sentul dan Ramah. Pasti rugi kerjanya nih yang rugi kasih kuring itu di Sikasasa di Cikampek sambung silaturahmi ulangan kerja unggul nyambung silaturahmi insyaallah di mana dari biasa saling doakan jadi ngobrol orang saya amin ya Allah ya Rabbal saya juga dulu cakap walaupun akhirnya